nyaran jukut orangnya no montok. Karena mbe na montok itu. Soalnya mbe ay ngajuru yong. Dia mah ngalair ke. Aneh mau badotan ngajuru. Kuliah meren di jebret-jebret dunggal peting. Sia cung gagah babae ngomong aing jebret-jebret jeung embe. Satu cang ayo orang harit yang geus burit dicarikan babeh diangke. Atuh ayo tuh. Dia mah ayo dia lompat cicing. Burit ya. Tapi ya yang bangkar iya yang montok ya. Tapi yang bangkir lah montoknya iya mah geus disemprot soalnya yang di kamar yang leulit yang. Misi mabok embe diangkenya. Oh. Jadi carikan babeh diangke. Malah lo beda mah jukut marah rontok nam. Tapi ya di semprotan nya. Ada macam teker kamari gede semprotan be. Kamana ya orang nyaran jukutna kabeh disemprotan. Dia mah kemana banyak kali itu tuh Kadi tuh mah jauh loh. Tuh kadang tuh orang nyarep iya lagi jukut nak. Jukut montok ke orang nang parawan ge montok sekieu. Dia mah pelem Biang pokoknya. kila bae. Pelam cung kurang di jubra-jabret. Di kikieu na teh. Mantapnya gaya naga ajul gedang ujung gengsor lele ujung gaya helikopter dia. Biang. Ayo lempang bayu. Ayo gaskan. Kayaknya si kacang jailan lah. Oh, yong. Oh, ya ampun. Banget sih piong ngelengit tingkai. Bek gue yang kapangi di sum Oh dia mah kan lu juga neng orang yang kaget. Ayo. Yakin ada misi. Mana? Daran ayo. Deket. Tayong dulu tadi cecendet di hulu botak di karungan. Hulu na botak. Kita hulu botak di karungan cecendet. Biang pokoknya dulu kodang matahari. Doang matahari ngebelantang hulu teh. Biang pokoknya mah. Gue ngebelantang doang belanong masjid. Mulusian bae mah dia. Mangari tuh orang iyo. Mulus pokoknya mah. Hayo burung ngarit. Hayo. Oke lah yong. Daran ulah yo. Aing. Yo kieu. Dia biang gele baik. Umah baru dak. Meledak. Wes nyala. Aing. Dia men. Dia ngajailan aing ger tadi Jatuh orang ngarit urang adaran nu kieu kabur burit dan dicarikan babeh dia. Atuh keong ieu aing mah. Mau jatuh nu kieu mah balangkeun bae. Dia ngajak lut gitu kain. Ayo burung ayo. Nyo, emang iya tiwan. Ang satu lah ieu mah pelak anu batu tuh urang ngarit teh jugut tamni mararontok. Pokoknya dong jubur kita gun. Di ala dia di ku polisi dia di penjara. Ayo los ngarit teh urang. Meni mararontok ieu jukut tak. Biang pokok namanya amni mararontok. Geus asupkeun lah teh wae. Kae lah atuh teh. Ya. Sakepel. Lah. Uring disuruh merarang dulu ya. Nih. Ngeri aing. Lihat tuyung non. Dia bangkong. Ya cong sinan aing bae ngaritna dia ngacamprak bae kodang embe beberetean. Domba kuring di angon-angon kuring di paraban kuring. Domba kuring di angon-angon kuring di paraban. Lela Dikirana kuring. Eta sia sampai aing ngacuru orang ku dianya. Dia kanyawan dia koin pelakuna orang dia. Curung aing. Terus dia yang tanggung jawab me aing. Kawin ku dia mas 2 gram sawah 3 hektar aing mah. Geus aing mah kawawa aing mah geura kawin dia.
Cong kalau nuduh aing deh. Ku serangan ngajuru ngalakeun ka aing dia Cong. Heh, mbak aing ubah dotan dia mah. Ngajur ku dia meureun Nya mah ku dia pan embe dia embe aing. Unggal penting meureun ku dia. Unggal penting dia kadinya bae noong reng mbak aing deuneuh deui. Ku dia meureun unggal penting dijabret. Ku dia meureun dijabret. Dia Eta sia parahamat ka aing. Ku dia meureun Cong dijabret. dijabret kumaha aing mah kambe setia deuleu tah maraban lain kambe. Aing gak sarua nganter bager kambe. Itu dia mah pura nganter gantian cobaan borong. Dia mah meureun pura nganter ge aya upahan. Ngaju berjabret mbe aing meureun tareuh buktiin aku naon. Ngajuru deui beh. Sia Cong nyalakeun ka aing. Aing difitnah bae ku juga jabret. Nuduh ka aing Cong kudu serangana. Reun. Satu aja orang balik sakieu galobak sugan cukup. Cukup kumaha dia mah. Mbe nage seutik. Sama jaya burung. Nah, halalimu bayi harit. Dulu ya. Cai meni sasatin ya meni halodo meni kencang. Herangnya mantep. Dong nu kita. Meni kencang dia mah. Biang pokona. Dia mah aing capek ayo. Aing sana gua dia macam capek nyari tinggal sana. Kela. Di pemandangan indahnya. Pemandangan yang enak. Bondang dan saya dah. Bisa tuh orang balik. Ayo burung. Aing mah jam 5 ya burit. mau jam 5. Bila aku aing jam 5. Jam 7 kana jam meureun. Men kalau aing jam 5. Eta kunaon hidung ieu? Nah aing banget dia dulu mun hidung ieu kunaon? Aing mah doang beritnya yang dua. Buuk dulu. Doang sayang jog-jog dia mah yang Pada dia ya buukna beurem. atuh dia dulu tak beurem naon lah. Doang landak. Minimal beurem saeutik eta beurem medok lah sayang. Dia ulang ngomong bae ayo maju balik. Hai balik. Yang ieu mah menilai rehenya. Dunia menilai para rek. Amat kitunya. Eta sia, eta bapak aing. Pura burungnya. Cium 7 kali. Wis maju balik kurang. Ayo. Dura aku ngarang ke bapak aing deui. Jangan lupa like, comment, subscribe. Budak Kabrag. Awas tumisnya lah.